tilu hiji ka dieu kaya berarti ketan ka dieu. Heeh sok kadikeun. Tapi satu kan amang eta nu 42. 42 mah henteu. Ka eta teh mang. Anu 48 tak berarti nu nangtung dieu hiji tah. Heeh. Ta eta. Sok kadiekeun berarti. Tah sok kadiekeun hiji teh anu mah. Kan ieu geus ngajumlah ka dia kan 2875 sewangnya. Di ngaruntuh gitu 48 terus 47 nu ngajongkeng ka eta. Eta. Heeh. Sok setelah itu babona asanya mah. Mau babon heula atuh ieu sok Gampang we gampang. Oh. 47 nya eta nya. Terus 48 deui ka eta nu ngajongkeng. Terus 2050. Yo. Heeh. Cuman cokot 42 nya berarti 18 ditambah tilu hiji tambah 48 tambah 47 tambah 48 tambah 50 2 nya 2 dikurangi 287 jadi 44 bisa keneh berarti ieu nya ieu nah eta 4 genep nu 4 genep na berarti ngan leuwihan di dieu 2 kilo kitu lamun abi nyokot nu 4 genep na dengan 4 genep mah tanu nyender dina kembang 4 genep di kurungan eta heeh bisa. Itu kabeh kasih amang gitu. Abon lebihan. Kan babon 8 biji. Eta pasalahan jeung 4 dina babon teh. Oke, wang hitung deui ieu. Tambah 42 tambah 48 itu 42 mana? 18 tambah 3 hiji tambah 48 47 48 50 nu mate geus kabeh nya oh ya di luhur mah oh jadi karek anu belah ditungkul nu paranjang lebihan di dia berarti 1,5 kilo lah di emak atuh mending bikeun wae wae hitung nama di dia kayak di emak 7,5 kilo kayak uang hitung heula eta nu amang bagian amang disingkeh oh ari babon can ka itu padu ngarareunah batur karunya atuh bisin sana juga Pak. Nah, cenah lo pake nenok majang ya atuh babona eueuh lain kan emak. Berarti tidak ingatan lah dari tulisan kuami ge sajalah katanya bisa.
Pon itu kudu si Ari bisi teh kan kopi kapal api. Bumbu racik ayam goreng, Cek. Naon deui? Racik ayam goreng, kapal api. Berarti 2000 deui.